kan ceuk tadi teu meunang ngajual barang batur. Di imah teh aya senso ieu teh nu bapa ari bapana teh keur merantau disangga ku urang teh hirup keneh jual lumayan kan teu meunangnya. Ngan peda ari geus dijual menang info yen bapa teh geus maot saminggu ka tukang, berarti eta senso teh milik saha ayeuna mah? Milik urang, sahana ahli waris. Nah tah eta teh jadi sahnya sabab urang ngajual milik urang, sanajan tadi nama henteu sah da nu saha nu kolot nu bapa nya tah dijual we ku urang teh jadi sah sabada naon sabada jelas yen kolot teh geus maot nya. Jadi sah nama peda we barangna jadi nu saha ayeuna mah jadi nu urang. Memenit deui nya. Wa khamisuha terakhir nomor kalima kaunuhu bukti itu mabe teh makluman eta anu dikanyahokeun indal akidaini dina nalika akad nalika ijab qabul qadron dina kira-kirana wajinsan jeung dina jinisna wasipatan jeung dina sifatna la min kulli wajhin ila fisalmi henteu kudu maklum tina sakur jalan kajaba dina timpah menang atawa bukti barang nu dijual teh dikanyahokeun ari urang mah mun dijual teh pasti barangna kumaha dikanyahokeun sapertikeun ek dibeli moal kapol urang sabaraha kilo teuing can di kilo kapol gede kapol leutik kapol gede nah, jadi kunu meuli teh kunu banarna teh geus kabayang ngora kolot ah bekal we ka dieu tangan biasana mun jual beuli teh sok dikumaha heula sok ditingali heula kajaba dina timpah terang timpah teu inden terang teu pesen ka warung pesen barang lah hayang parang anu panjangna teh sakitu senti merekna anu ieuna ieu contona dibejakeun jeung sipatan-sipatanana sanajan parangna teh katingali harita maka eta mah meunang ngaranna teh timpah di urang mah naonnya pesen nya pesen atawa inden bahasa duit nama geus dibikeun nya ngan barangna acan eta meunang gitu teh nya naon ngaranna atuh ai di urang mah timpah teh ditimpah gitu timpah teh pesen bahasa Arab nama salmun nya salmi timpah pesen atunya meunang tah asalkeun dibejakeun sipatan-sipatan nana ngan lamun kieu mah pesan parang nu 20.000 atawa pesan parang sabaraha hargana 30 ieu tah eta mah teu meunang nya naon sababna sabab teu dibejakeun sipatan-sipatan nana engke teh pangmeulikeun da lain nu kieu tah kadituna bakal pipaseaeun makana henteu kenging lamun aya nu pesen teh tanya heula pesan parang nu kumaha parangna anu kieu oh nya atawa asahan merekna naon jika kitu nya nya meunang lamun dibejakeun sipatan-sipatan nana ngan lamun teu dibejakeun mah asal pesan asahan eta mah teu meunang nya sabab bisi komplain komplain mangartosnya protes naon lamun
nitip barang tuluy datang lain nu kieu naon ngaranna eta komen komplain naon tuh bahasa cikamuningna nitip barang ari pas pangmeulikeun lain nu kieu embung nu kieu mah naon ngaranna eta tah kitu nya atuh hese naon tuh bahasa dieu na tabisi kitu maka lamun rek pesen teh kudu dibejakeun sifatan-sifatan nana kajaba lamun geus jelas bahkan geus aya conto pangmelikeun bola susu contohna da geus apal bola susu mah nu kitu nya tah eta mah teh kudu bola susuna anu warna-warni tuluy anu buleud tuluy anu amis teu kudu nu kitu mah da geus jelas bola susu mah nu kitu nya poek ieu teh katingali naon ieu unggul henteu tos we atuh ari poek moong bubar terakhirnya wal farqu ana taslima fil bai'i yaqta'ul husumah wala kadzalik asalmu fa innaha ghairu ma'munatin inda pasatu idi toharoni boten atos intina mah kitunya jantan nomor katilu tadi teh naon barangna kudu bisa dipasrahkeun nya barangna kudu bisa dipasrahkeun nomor kaopat ieu teh poek sakapeung wios we aya kambarang mah pareuman we nomor kaopat barangna kudu anu urang nomor kalima barangna kudu aya dina kakawasaan urang fa'ala man aradal bai'a kumaha atuh pikeun jalma nu rek jual beuli atos heula we da alirannya keur matos Isa wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima alam tana Robbi alimna alladzi yanfa'una Robbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku